Nah, itu cara pikir. Mana? Ya, Bapak nak. Kadisa kedeng mana? Halo. Hai, mana? Di mana? Di kamar. Lain, ayeuna malam naon? Mana geuning nang cara pikir atuh itu ieu. Ampun. Malam Jumat apa naik teh? Ya geuning malam Jumatnya. Nuhun. Ai budak geus sare can. Tak acan. Atuh sok geura parane heula ka ditu. Sugan menang sajud apa bade? Ngos Quran heula. Oh nya. Banyak. Di mana deh lah budak. Yang sok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nak? Yuk. Naon? Pasti berat. Tos tiba? Nuhun. Shadaqallahul azim. Siap. Nyoak. Salam. Tuh. Di mana mah? Ampun. Di luar bieu tadi. Tadi jero Ari kitu mah saha ieu? pohoan. Mah mana atuh? Emang urang nih? Heeh. Nya. Oh. Maca skrip tadi. Atuh matak na briefing geura. Syuting teh. Nah, ada action. Iya teh tanda bukti tagihan. Sabulan. Satu kali. Barang teh. Bakal ngabutuh. Ngabutuh naon? Sobat tagihan Bun. Heeh. 88.000. Kalau itu Sedih barang teh. iya. Keun ulah sedih. Daripada sedih mah tutupkeun ieu na. Heeh. Ieu tagihan ti saha? Di perusahaan. Wih, keuni ka perusahaan. Kayak gitu. Tadi di perusahaan kumaneh? Lumayan kan? Pan uing boga hutang lah. Iya, orang buka tebakan ke mana lah daripada sedih mah. Ayo sedih tetep akan Membuang rasa gelisah. Ayo tebakan teterucingan teh membuang rasa gundah gulana, galau. gitu. Sok tuh no. Asun bisa bahasa naon wae? Uing mah bisa bahasa Sunda hukum. Ada Ambon? Amon mah bisa bahasa Inggris, Heeh. bisa bahasa Indonesia. Sunda? Setik Sundana kasar. Kieu Bon. Heeh. Mending Asun we memajukan pertanyaan yang Ambon. Cik sok maha. Bahasa Inggrisna minta tolong. Itu gampang, sun Naon? help me. Si Ambon tuh. Tidak Sapa aja. muat. Paul. Bahasa Indonesia nak. Bahasa Indonesia nak. Tolong aku. Nete. Bahasa Sunda nak. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Sun. Manawi garuk 50.000 Sun manawi tolongan abi lah Sun. Namun engke mun payun dibikeun. Maksudnya mana? Tebakan? Nyata naon bari nyu ke non namun artos abi teh ngansur kolot kudu malapang gedang heula cenah enakeun ka baturna. Jadi main tebakan teh lain tebakannya. Aya maksudna pan sidik aing ge kehet kita jadi tagih 88.000. Itu mana we 150. 50 ya we 150. Ah. Alhamdulillah. Beng. Sun euy. Neng Len. Iya rupang gelis nama. Udah sama keras ya. Mau apa baheula. Atuh atuh ka dieu geus. Alhamdulillah ayeuna marane teh geus lulus. Naon atuh pangna abah nyakolakeun marane? Abah teh hayang marane teh jadi jelema. Jeung nu utamana mah hayang marane teh ngabakti ka abah. Ayeuna abah rek nanya. Kumaha manek sakolahna, kuliahna lancar.
lancar. Ditanya, Pak. Lancar. Lancar tuh, Pak. Alhamdulillah sarjana. Sarjana. Beng mas sekolah teh kemarin ku abah disamakan jadi spesialis organ dalam. Oh. Adek. Sabab ke jagana meh bawa ke abah. Di mana-mana abah juga penyakit dalam, beng jualan. Oh. Adek dah. Nuhun. Neng. Abi abah. Ya, lulusan naon, Neng? Abi teh kemarin teh nyanak jurusan spesialis tulang abah. Spesialis tulang. Langsung lah abah. Tulang. Tulang. Makanan we. Abah biasa ngabak teh ke abah. Hah? Abah teh jaga nyeri sendi, ku abi teh diobatan. Wah, hebat. Don, Coba. kumaha kuliah? Alhamdulillah, Bah. Ku abah teh disakoakeun asun teh nya. Ya. Dina kedokteran. Heeh. Mu hampura pisan, Bah. Kumaha? Asun mah saumur hirup moal bisa babakti ka abah. Ai sia. Hampura bisa. Ku dewek teh dikuliahkeun teh make duit. Ayeuna geus lulus moal ngabakti ka dewek. Lulus nu nyong pisan durhaka sia. Pokokna mah asun mah moal bisa babakti ka Sok. abah. Teu jiga beng-beng, teu jiga Leni. Rek jadi naon hirup maneh? Jadi dokter, Bah. Heuh, pira kumaha bisa babakti ka abah? Pan abah teh geus reo dieu. Lain gitu, Bah. Pan abi teh ku abah teh didaftarkeun. Naon? Spesialis dokter hewan. Maunya apa arek? Disuntik KBS. Eta. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, Ya, iya budak tos tibra. sadaqallah. Wing ulah boleh ngajukan pertanyaan ke dirinya nya. Oh, Amun bener amun bisa bahasa Inggris mah. Bisa bahasa Inggris minta tolong. gampang atuh Sun. Help me. Nah, bahasa Inggris, minta tolong. Saya Indonesia. Mun bahasa Indonesia na tolong aku. Tapi bener. Ayeuna amun rek nanya ka Sun. Bahasa Sunda minta tolong kumaha Ci? Mana ini nomor 3 goblok anu.